Pamirsa sadayana, mangga urang sami-sami ngaguar deui hiji lalakon dina judul Budak Buncir. Wilujeng ngadangkeun. Panon poe geus nebarkeun cahayana di belah wetan. Di hiji pilemburan nu kapager ku pasir-pasir, daun awiting arulang bangun nu ngagupayan. Cai ibun sesajanari nangkep pageehna jujukutan, sawarehna tingkaretip ngaricepan. Sisi lembur curcor caina harerang, endah tur matak waas. Anak hayam keur kokoreh di buruan, bari nuturkeun nu jadi indungna. Ces, sora embe ting berelek di palataran, lir ngawawaas eusi hate anu simpe. Kocapkeun di hiji pilemburan aya budak adi lanceukna ngaranna si Saliman, nu boga sifat sirik pidik, bosongot gede amprotan. Teu kaop katodel saeutik osok langsung nyangerengan. Ari adina nu katelah si buncir kituna teh lantaran beuteungna buncir, pakulitan caketrek hideung nulir siki salak bae. Ngan manehna mah bager jeung henteu carekeun. Dina wanci nu alus poekna si Saliman ngajak ngalalauk naheun bubuk ka walungan. Buncir, apanan kamari teh geus janji. Ayeuna teh naheun bubuk. Sok bawa ku maneh bubuna kabeh. Ayo atuh atuh bubuna bawa masing-masing da berat. Buncir, sia mah ari dititah teh sok tada ngagugu. Aing teh lanceuk, tak mah moal ngaluhuran sira. Kalem atuh teu kudu sentak borongos kitu. Kuing dibawa kabeh. Teu talangke deui si buncir geuwat beberes nyiapkeun bubukna. Ayo geus siap. Mangpung isuk keneh bisi kaburu beurang manten. Heuh, sok buru atuh. Mana ini teh heula urang mah rek di tukang rek nuturkeun. Antukna duanana arindit. Si buncir indit teh heula bari nanggung bubuk saopat-opat ngagandeung bae. Sapanjang lalampahan kaciri pagunungan nu pinuh ku tutumbuhan, ngeplok hejo matak cekas dedeleuan. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tangkal cau lir lambak ting siriwik ka basisir. Mipir-mipir susukan nu curcor caina herang. Jog-anjog ka jalan satapak anu rajeg kenca katuhu ku tatangkalan. Kalayan beungeut nu marahmai si buncir leumpang ngagandeang. Nu dituturkeun ku ti jauhna ku nu jadi lanceukna nyatana si Saliman. Breh kaciri jalma-jalma nu balawiri, warung leutik di sisi jalan anu bakal kaliwatan. Si buncir mah gancang-gancang teuing lempang teh. Buncir, dagoan atuh. Teu ieu dipalire ku si buncir, da geus apal deui si buncir mah kana sifat nu jadi lanceukna. Jalan nu nuju ka walungan geus katembong, sakedeung deui ge bakal nepi. Saja jalan ka ciri kebon awi nu jarangkung. Ngahieuman jalan. Teu kungsi satengah jam jog-anjog ka sisi walungan nu caina rada tarik. Puting pucung heul babatuan. Kaciri ti kajauhan sasak gantung nu ngajepat tengah-tengah walungan. Nya di dieu si buncir jeung lanceukna rek naheun bubukna. Waktu si buncir rek naheun bubukna, anak gantawang teh si Saliman nyarita. Buncir, montong di dinya atuh. Eta mah kan lapak uing. Mani-maniangan we tempat tuh di ditu di nu lain. Nya buncir mah rek di beh hilirna we. Ari ulah mah di dieu. Meunang panyeram tinu jadi lanceukna atuh si buncir pindah ka tempat nu beh hilir. Buncir mah erek naheun bubuna di dieu we, nyakeun bae. Buncir, sia atuh montong di dinya atuh. Sarua eta mah lapak uing, neangan deui atuh di nu sejen. Pindah deui atuh si buncir ka tempat anu sejen lebah jembatan. Lamun di dieu keun bae, darada jauh keun bae nya. Alah, atuh euy. Sarua di dinya ge meunang nyirian urang. Pindah deui pindah. Atuh pindah deui si buncir ka nu rada jauh. Nu caina rada tarik. Ieu mah lain lapak nya, keun bae di dinya nya. Di dieu we nya. Teu beunang dicarek maneh mah. Kabeh walungan eta lapak uing.
Di mana atuh buncir mah? Di dia ulah, di ditu ulah, di mana atunya? Tuh maneh mah di darat we eta mah lain lapak wing fek bae di darat mah. Antukna si buncir hanjat naik ka leuweung nu aya di sisi walungan. Neangan lapak pikeun naheun bubuna. Boga lanceuk teh nya kieu teuing nya. Di darat mah atuh moal aya laukan. Buncir hayu balik, isukan isuk-isuk urang teang. Mana rek balik moal. Buncir mah erek moal balik. Rek monok we di dieu di saung. Gancangna carita si buncir mah teu balik deui ka pilemburan. Kebenaran di dinya aya saung nu rada buni. Si buncir ngarereb di dinya.